Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu batu geus dicekal kalayan tetap pas ini deui hiu habak dihembatkeun kana hulu sero tapi memeh tepi na atuh ana lod sero teh ngagedean deui jadi sagede munding teu kapalang atuh menimbun celik si Mista teh kaget nenjo sero anu ngagedean sidik pisan hareupeun manehna batu masih dikekeuweuk ku manehna bari leungeuna rada ngelapar. Nah jadi sagede munding sareng teh. Tapi dia mabuk ku aing masih modal si awas ya. Hiuk bek keuna kana awak sero. Tapi mitra kalah lod ngagedean deui jadi sagede gajah. Awakna ngajungkiring hampir mapakan tangkal cangkudu matana molotot kumisna beuki panjang celikna meniririaban. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Kang nu hade atuh Kang eta mah jurig cek si Jamin nyempod dina tukangeun batu ngekeun di bambuk si babangusna tembal si Mista bari ngalengkah lelaunan ojor gerasia sia hiu bek hulu awak jeung suku sero teh dicecer make batu satakar tenaga tapi teu beda jeung kiciwis unggal di babuk teh beuki ngagedean lod kaciri pisan ngaluhuran nepi ka sajajar jeung tangkal kalapa matana beuki gede sagede nyiru kumisna ulang-ulangan beuki panjang walah tolong atuh aya sero jurig eta mah si Jamin bari ngagajleng ka tukang berecir lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun baturna. Jamin montong ninggalkeun sia jurig atuh eta mah Kang jurig bongan teu meunang dibejaan atuh. Mitra kaum dangu saditinggalkeun ku si Jamin si Mista jiga patung sukuna jadi berat hese dilengkahkeunana sedangkan sero anu geus ngagedean mapakan tangkal kalapa teh katempona kawas anu keur nembongkeun kumisna ulang-ulangan
matana bolotot babangusna nyur-nyuran beuki sidik podomang eta sero nu sakitu gedena teh ngadeukeutan kadenge disada meuning ngagerem handaruan sungutna calawak segede guha jiga rek ngalegleg sora sihung meuning kadenge ngageret kawas sora besi nu diadu atuh koceak si Mista teh ngoceak wala tolong blug sadanu labuh dina jukut si Mista labuh nang kuban kuniang hudang terus ngumpulkeun tanaga tapi basa rek lumpat sukuna ti kait kanu areuy atuh blak gulitik labuh bari nang karak bengkang matana molotot celina asa ngajengeng basa ngadenge sora ngajuit mata katorekan mitra kaum dangu cag tunda heula kaayaan si Mista kocapkeun si Jamin gebeg manehna ngarenja greuwas lumpatna ngalaunan reg ngarandeg ngadenge sora anu ngajuit tarik kakarak inget ayeuna mah kabaturna nah aing jadi ninggalkeun Kang Mista tuh cegeran teh satena luak liuk kakenca jeung kakatuhu kalayan teloba mikir tuluy malikeun awakna belesat gajleng ngaluncatan rungkun haur balik deui ka tempat anu tadi niat rek nulungan baturna barang jol ka tempat nu bieu si Mista nyampakeun ngajapapang beungeutna sepak sukuna katalian ku areuy pagujud meulit dina keneungna sedengkeun sero gede geus teu aya teuing ngreles ka mana teu aya ringkang-ringkangna wah cilaka lamun kieu mah cilaka si Jamin bari ngagerendeng sorangan bari pinuh ku kasieun jeung pinuh ku kahariwang manehna maksakeun maneh regeyeng awak si Mista dipayang rurusuhan setengah digusur dibawa ka luhur barang jeung kitu rieg taneuh asa inggeung tatangkalan ting pelanodrung kun awi pating rarekot awas diendageun kulini hiuk aya angin gede calak katak aya seuri tan katinggalan jiga nu ngahaja jeung serikeun maranehanana duaan mitra kaum dangu rai bulu punduk si Jamin meringkak si Mista nu can pati eling ngadenge kitu mah babacaan na jero hatena tapi kalah katambah kaweur suku weh ngaleper ngaleroncol teu kuat nangtung acan berak weh andi perak eureun sisi jalan can pati jauh ti tempat anu bieu cungung sada anjing babau sajongjongan mah nuduaan dari uk bade nyarandekeun awakna kana tangkal huni andi perak sisi jalan satapak keur kitu hiliwir bau hanyir matak ongkek disusul ku sora anjing pating cungung ditema ku sora manuk koreak pating kareak goar kadenge deui sora orok ceurik duanana ngarengap bangun capek ngahep-hep bakat ku kasima si Mista nuanian teh jadi ngadadak borangan
matana colohok tebuguh nu ditempo negar-negar maneh ku babacaan sabisa-bisa. Wow, astagfirullah. Allahumma as Allahumma ilahum latad latud. Bebacaan ayat kursi teu bisa rengse nu tadina apal oge ngadadak jadi balelol. Ayat kursi menang ngapalkeun ti pasantren ki Juheri teh di dinya mah teu metu teu inget saeutik-eutik acan. Hayu atuh Kang, ulah cicing di dieu atuh bahaya. Hayu urang balik geus kuat nang tuh encan. Nya bener ya. Hayu atuh cek si Mista bari maksakeun nangtung. Terus maksakeun lempang, bari perasaan lang-lang lingling. Can pati eling, panon balotot tapi diri can sadar sabinuhna. Ngan orokaya telila gerung sada angin ngaguruh di Jomantara seahlir hujan silantang malah ditambah ku sora-sora aneh kawas anu surak tapi tepuguh basana ngan kadenge ayuh-ayuhanana wungkul seor-seor sadadang daunan anu katabaku angin pupucukan ting pelanod kalakai rabang haliber sadanu tepuguh beki ngaguruh mata keung matak sion di barung kusora sada talapo kuda sakapeung kadenge sada jiga delman karajaan sakapeung kadenge kawas nu awuh-awuhan empong gawa si Mista jeung si Jamin teu bari saincah kawas anu kena ku tenung sukuna asa berat hese ngalengkah teu bisa ngomong sedengkeun kaayaan maju ka peuting layung geus lila pareum di wetan geus hieum hideung teu dilajab kaayaan jempling nu kadenge iwal ti sora jangkrik jeung sasatoan nu biasa liar ti wanci peuting. Hayu atuh Kang, urang balik atuh bisi kaburu peuting cek si Jamin. Atuh geus kitu mah brala lempang rusuh geus teu kuat hayang geura nepi ka imah. Di langit bulan geus katenjo moncorong nyangan lengkahna duaan. Si Jamin disangkeh lempangna jumarig jeung tepuguh. Bulan nu bijilna samalangsa sabab nemongan dina peuting pananggalan milu nyaksian carita maranehanana duaan. Mitra kaum dangu kajen anggang teu burung datang wanci sarereh budak duanana geus anjog ka jalan desa leok mengkol kakatuhu lempang rada nanjak breh kasampak aya jelema di saung ronda nempo nu dua anting kurumuy nu di saung ronda tumanya aya daon eta Jamin
kunaon eta si Mista labuh atawa kumaha eta teh nakapacok orai ingkud-ingkudan kitu geuningan ceuk nu digarduh nanya bari olohok nya atuh Pamaman kami teh geus manggih kareuwas atuh tembal Jamin bari ngahegak kecelakaan meureun nya kecelakaan naon kunaon tanya nu digardu ronda nu katelah Pamamad nanya deui bari kerung kebae atuh Pamamad di mah bae dicaritakeunana aduh ieu kuring capek ye mitra kaum dangu nu ronda milu nuturkeun ti tukang marangan si Jamin nu ngajugjug ka imah si Mista ditungtun lalaunan leok mengkol ka kenca tuluy mapai jalan desa tempat tilila geus nepi ka pakarangan imahna di hareup imah nyampak indungna keur ngalange bari ngopi tayohna mah nungguan barang ngeret kalebah nu datang gebeg indungna teh ngagebeg elah kunaon eta anak kuring dipapayang kitu labuh atawa kumaha panjang atuh caritana mama panjang mak kayak ratu mak kayak kukuring oge dicaritakeun atuh tembal si Jamin bari terus muru ka golodog gek si Mista didiukeun dina golodog si Mista katenjo beungeutna masih sepak bang baungeun kasang tiis kaluar tina awakna ari leungeun masih ngadegdeg suku lilinieun kunaon aya naon ieu teh meuni leuwas kieu ceuk indungna si Mista bari logo peragap kanu awak anakna nya jang kunaon atuh sabab-musababna ieu teh tanya ronda nu saurang deui bari marong kieu atuh caritana teh atuh Pamaman heuh kumaha harita teh waci sareupna kuring duaan jeung Kang Mista rek ngalabubu kawalungan dadak-dak ku si Jamin diceritakeun ti mimiti kajadian nepi ka manehna nempo makhluk nu jiga sero tapi bodas teh nepi ka Mista harita bisa jadi kitu ditetek eueuh nu kaliwat tah kitu caritana teh atuh sero teh kagedean kawas juri giciwis malah mah kuring oge hampir-hampir kapiuhan atuh bakat ku sieun atuh sieun Jamin mungkaskeun caritana beu cilaka jang buah-buah juri nu geus ngabinasa warga lembur si muntur kapan cenah cek beja tapak lacak noga aya di walungan nu teu pati jauh ti leuwih eta beuh kumaha tuh geus kieu yeuh bisi ngabahayakeun ka lembur urang dulu cek Pamamad rada keung ngadenge kitu mah ari indungna si Mista ngahuleng we panonna neuteup ka anakna ayeuna mah ulah kudu sing leuwih maksud teh urang kudu sing leuwih hati-hati ari wanci sareupna ulah kukulamparangan kawalungan sieun nya teh bisa kajadian kieu yeuh geus untung sage oge teu nyalakakeun kana awak mana si Mista dari apisan mitra geus kitu mah si Mista asup ka imahna dipayang kuduaan disarekeun di kamarna ari Jamin harita teh geus pamitan mah tuluy gura-giru balik ka imahna dibarengan ku sararea anu basa tadina nuturkeun ti saung ronda kadenge sora anjing babaung ti jauhna tayohna mah ti sisi walungan Citanduy sorana pika keungeun nyulusup kana celah-celah bilik imah dibawa ku angin peuting nu matak sieun keur nu borangan kaayaan di lembur batu nunggal rehe combrek beja teh tereh narekabna ngadenge kajadian nu kaalaman ku si Mista jeung si Jamin harita kabehanana oge teu warani kaluar imah ngadaringkep di kamarna sewang-sewangan mitra kaum dangu isukna
tina kajadian nu kaalaman ku si Mista jeung Jamin basa keur neang bubu wanci sareupna di walungan Citanduy teh. Beja geus sumebar ka lembur Cimuntur. Unggal poe jadi gunem catur ngarobrolkeun perkara jurig nu geus ngaganggu dua desa. Atuh tina kajadian kitu teh, warga lembur jadi nambahan keung reka cai teh anu biasana walungan dijadikeun kabutuhan pikeun kaperluan lembur. Boh tina kaperluan mandi nyeseuh kukumbah ngalalauk jeung sajabana nepi ka akhirna mah sawah-sawah nu aya di pelemburan teh jadi gararing. Sawah nu tadina hejo ngemplos subur makmur teh gara-gara cai walungan kagegeh ku ulon-ulon setan siluman silemin nu sok ganggu kakadang warga teh. Jadi sebab utama anu ngabalukarkeun eueuh nu wani ngurus jeung nyalurkeun cai walungan ka sawah. Bakat ku sieun. Akhirna tina kajadian kitu, kokolot lembur dua desa nyaeta desa Batu Nunggal jeung desa Cimuntur akhirna sapakat sapuk pikeun ngayakeun sawala. Rek neangan cara kumaha bae supaya kaayaan di dua lembur jadi aman tentrem ayem deui kawas baheula. Pondok carita di lembur Cimuntur, wanci sariak layung di imah palabe masih keneh loba jelema nu keur ngarobrol. Anu ngarobrol teh daria pisan, teu aya lian iwalti keur ngasawalakeun perkara anu penting. Pamamad, Kang Murad oge Mang Wapi katutduaan deui utusan ti lembur Batu Nunggal adaya di dinya. Ari ti pihak lembur Cimuntur anu dikokolotkeun teh nyaeta Abah Solihin, Palabe, Kidarma. Oge limaan deui kokolot lembur nu sejena. Ditepas imah nyampak sararea keur dari uk silang ariung. Sawala teh sanyana mah dimimitian ti beurang mula, tapi tacan menang hasil anu nyunggubakeun. Nepi ka wanci harita akhirna mufakat weh ditempo tina pangalaman anu geus kaalaman jeung mun dijujut keterangan ti almarhum Aki Main harita. Kapanan cenah sabab-musababna siluman cai walungan Citanduy bisa kitu teh kusabab kadang warga lembur Cimuntur geus nuar tangkal kiara nu aya di sisi walungan pikeun nyieun jambatan teh. Nu antukna jurig teh menta tumbal bari nyieun ulon-ulon anu balukarna nyanggesarakeun kakabehan. Katerangan ti almarhum Aki Main harita geus dipedarkeun ku Bah Solihin pikeun murak silokana. Akhirna celengkeung Palabe nyarita. Oh cok rarasaan sim kuring, kusabab nu jadi ulon-ulon pangacau teh iwalti sesetan siluman. Jadi asa hese mun diteangan ku cara anu biasa. Nya, hiji-hiji na jalan kudu nepungan jalma ngarti nu nyaho kana seluk-belukna para siluman. Tah, kitu keur saheulaanan mah. Si krek kasahanya urang menta tulung sugan aya nu boga usul ajukan bisi kaburu penting ya. Cenah bari ruat raret ka sararea nu keur ngariung. Kaayaan di luar imah geus reup-reupan poek. Aku mah atuh da sakira-kirana anu bisa dipercaya, ceuk Kidarma nyela. Lah ulah waka kanu jauh. Di lembur kuring ge aya Palabe. Tapi maaf lain kuring rek ngadagangkeun kolot sorangan ngan asana Aki kuring, Aki Rosihan ari di bejaan bener-bener mah pasti daekeun nulungan. Soal hasil jeung henteu mah kumaha milik urang, ceuk Pamamad anu jadi utusan ti lembur Batu Nunggal. Alah mun bisa ge kamari atuh maju, ceuk Mang Wapi nu rada teu akur jeung Pamamad. Batur salemburna nempas bari bangkenu. Kaeulah Mang, lain maju-maju kitu wae ari naon teh sok waka nyegag. Keun cenah diajukeun heula kana musyawarah. Pamamad ngahuit. Saha bieu teh? Aki Rosihan, Aki kuring. Tah, ceuk Palabe. Bener-bener bisa. Taya salahna. Nya, apa? Cenah bari ngareret ka Abah Solihin. Oh bener. Satuju Abah mah satuju. Bah Solihin bari unggut-unggutan. Karek ingat, Abah ge satuju dah Aki Rosihan teh. Kawentar bogaweun ilmu siluman. Pan bareto ge basa anu kasurupan ku Kunti di lembur Cimuntur sageurna teh ku Aki Rosihan lain. Mitra kaum dangu ari Aki Rosihan mah. Ku hiji ku dua
salianti pamajikan palebe teh kapanan aslina mah urang dinya da pasti apal. Anya gatumun sararea satuju mah kumaha lamun isukan ku wawakil ti lembur Cimuntur urang tepungan keun teu kudu salempang da kuring oge engke dibantuan heuh mantuan. Pamamad bari ruat ret kanu ngariung sararea satuju cenah saur manuk meuni saheng iwal timang wapi nu teu nyebut satuju teh. Atuh geus kitu mah langsung diputuskeun ku palebe yen isukan rek minta tulung ka Kirosihan di lembur Batu Nunggal. Rengse weh babade mian teh. Utusan anu ti lembur Batu Nunggal geus baralik nu nyesa ukur warga Cimuntur teu karasa nyerelekna waktu beurang geus kaganti ku peuting. Sora tonggeret geus diganti ku sora sasatoan anu biasa liar ti wanci peuting. Kalong pating gaya bag lalai haliber ricit silih udag jeung balabaturna ngarebutkeun kadaharan. Reup alam ngapoekan jangjang peuting geus mimiti rada ngalingkup nutupan layung koneng nu geus teu hibar deui. Dur sada bedug magrib ti masigit kareleun lembur disusul ku sora anu adan kadenge melas melis asa nyarep kana arti sanubari. Gancang na carita poe isukna kira wanci haneut moyan palabe jeung Mbah Solihin dibarengan ku Ki Darma langsung ngejugjug lembur Batu Nunggal niat rek ka imah Kirosihan rek menta tulung teh sakumaha nu geus dibadamikeun. Singkatna sanggeus nyamper heula Pamamad bring deui weh ka imah Kirosihan nu aya di tungtung lembur. Ari datang pribumi keur moyan di Golodog diharudung sarung bari nyerangkeun hayam nu keur ngoreh di buruan. Anak hayam ricit di sarada palabe bungaheun sabab nu rek ditepungan teh aya di imah. Sanggeus uluk salam gek palabe diuk dina Golodog Mbah Solihin Ki Darma narangtung pok Kirosihan teh tumanya. Wah asar ruas toying aya naon ieu teh ujang. Teu kedah reuas ki da teu aya pikaruaseun nya so teh nepangan enjing-enjing keneh bilih aki angkat-angkatan manten tembal Pamamad bari dadak-dak nyaritakeun pamaksudanana. Tah kitu Ki nu matak datang dibarengan ku tua kampung Cimuntur oge tah palabe sareng Ki Darma eta maksudna teh. Amohun Ki cek Mbah Solihin nganyakeun karesan aki nuju angkat-angkatannya. Aki mangga sholat tukang cicing di imah tanah kamana-mana paling ge ukur ka jai ka kebon weh ngadon moyan ay nya naon atuh salah ya bet di Golodog nam ka jero atuh mangga Ki kuniang Kirosihan cengkat jigana teh bangun laliat da keur nikmat moyan di Golodog. Nilik kana warugana mah jiga anu geus aya kakuatan da puguh geus kolot tapi elmuna kawilang luhur di lembur Batu Nunggal mah eueuh anu apakan.
Mitra kaum dangu Satya Dongeng Mang Anggang nunuju ngadawukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Hatur nuhun kanu parantos manco ieu dongeng, oge hatur nuhun kanu parantos maparin like sareng komentarna. Oge hatur nuhun ka Teh Yati nya anu parantos masian kagagelan ka Mang Anggang. THR cenah Mang kitu nya nuhun. Oge ka Neng Haji Alika hatur nuhun nya. Aya Neng Lilis oge hatur nuhun. Sareng kasadayana lah hatur nuhun tadi beda-bedakeun nya. Mangga mitra urang teraskeun. Mitra kaum dangu. Ulan. Oh, Tayati mah di Malaysia linggihna nya. Tayati nya nuhun Tayati. Ulan. Oh, Neng Haji Alika di Saudi nya. Mohon sareng Neng Lilis di Jawa Timur nya Neng Lilisnya. Oge kasadayana nya ka anu komentar aya Risma sareng sadayana lah pokona nya supaya teu nyongkolong teh kana waktos mitra mangga urang teraskeun. Sanggeus di jero imah ge sararea dariuk sila we dina palupuh anu geus herang da teu bogaeun kursi akirosihan mah. Jadi kitu nya. Kumaha bieu teh? Coba sing jentre aki hayang wadenge. Akirosihan atuh derak-dak palabe nambahan katerangan tina maksud jeung tujuanana sakumaha anu geus dibadamikeun beuting tadi. Kabeh dijentrekeun ngarah ka hartieun. Nu jadi korban-korban oge disebutan hiji-hijina anak si anu, anak ki anu, anak Mang anu sarta sakabehan kajadian nu alaneh teh diterangkeun. Tah kitu ki. Wah, kutan. Sabenerna mah ki oge geus ngadenge. Daki mah teu bisa naon-naon atuh. Teu uga jampe pamake atawa ilmu anu luhung. Akirosihan handap pisan cacaritana teh. Teu yeuh nyombongkeun yen maehna teh jalma sakti anu geus legok tapak genteng kadek dina perkara ilmu kadijagjaan kasilumanan kabadukan. Oh, percanten aki, percanten. Ada kumaha aki kudu kumaha tuh. Sumuhun setan siluman ku aki tewak cangkalak tuman. Hor dah senewak siluman mah manasina newak meri. Sadaya-daya aki nyanggakeun. Percanten lah percanten. Cek palebe. Cek palebe. Cek Abah Solihin maksud teh mitra punten. Nyak kumaha tuh nya? Karunya ki ka urang lemur cimuntur geus loba teh korban ku aki panguruskeun aku kudu kumaha ieu teh keun tanagana kasarna mah isina ku kuring. Oh nya keola atuh da kudu kanyahoan heula nu saanyana atuh nya sok ku aki batur tembal pamamad daria. Mitra akirosihan kalah ngahuleng panonna melong kaluar tadayekeun ngomong. Palabe jeung Mbah Solihin katut Ki Darma teu wani ngaganggu caricing we nungguan ketakna akirosihan. Jigana mah keur meleng ka alam siluman da bogaeun aji panerawang bisa awas kanu teu katempo. Mitra kaum dangu sakedapan mah sadaya tekemek-kemek acan. Caricing weh. Nu kadenge ngan saukur sora hayam kongkorongok ti pipir imah. Jeung sora embe ti kajauhan pating berele. Lila akirosian ngarenghap. Terus ngarobah diukna jadi silat tutug kop kana padudan. Dieusian bakomole. Kupala be dibantuan dipanghurungkeun ku koyo api. Peledug hasupna mulak dikenyot tepi ka kemong. Nya, kudu ditarekan. Ujang, pagawean berat ieu mah jiga lain-lain silumana tahata. Pantas munawan nu bisa ngerehkeun teh. Da eta mah ku babacaan oge teu sieun sabab di dituna siluman menakna kawilang jegon. Cek akirosihan bari melong kaburuan.
Palabe jeung Mbah Solehin meuni saregep naker. Kudu kumaha atuh Ki? Pamamad bangun teu sabar. Sia masuk rusuh ayeuna naon teh Mamad, mangkalanan atuh. Ari Aki pirage nganyakeun atuh Ki. Pamungkas jurig teh ti mana turuna? Ari ceuk beja mah ti barudak nu kamari ngalabubu di walungan Citanduy kagirangkeun Aki di sisi lembur Cimuntur deket batu gede nu aya leuwian. Nu aya leuwian, nu aya batu gede lain. Tah eta sakatangkal kiara nu nembe dituar. Kan kepenting antar Aki kadinya empung. Cek Aki Rosihan bari ngaret ka Mbah Solehin. Ka mana Ki? Nya ka walungan. Mohon mangga Ki mangga. Tembal Abah Solehin kalayan daria. Teka kocapkeun lila anak waktu nincak wanci peuting teu laloba tatanya bral sararea miang. Aki Rosihan lempang ti heula kundang itek di samping sarung, make iket barang-bang semplak bari telat udud padudan. Lempangna geus rada dongko da puguh geus kolot, umurna leuwih ti 100 tahun boa. Mun nilik kana kaayaan kitu mah mata koream rek minta tulung oge. Karunya bisi capeun, tapi data aya deui anu sejen, kapaksa kudu manehna nu milampah kitu teh jeung kapaksa kudu ka manehna minta tulung teh. Teka catur di jalan, urang kocapkeun bae sararea geus nepi ka sisi walungan. Serog anjog ka sisi leuwi, reg areureun kanon marelong kana cai walungan nu pating rariak jeung umpal-umpalan. Rada gede tayuhna mah di beh dituna caah. Gek Aki Rosihan diuk di hareupeun batu gede. Jang, sok malondor. Tempokon lagi ti kajauhan bisi kumaha onam dala. Cenah bari ngayun-ngayunkeun leungeunna jiga nu ngasieukkeun entog. Mangga Ki, mangga. Tembal palebe bari tuluy mundur dituturkeun ku kabehan, malundur rada anggang. Gek dariuk dina jukut, palebe Abah Solehin, Idarma jeung Pamamad dariuk ngajejer handapeun tangkal nangka bari nitenan Aki Rosihan ti kaanggangan, malah Kidarma mah nyempetkeun ngarabut jukut heula tuluy digegelan ku huntuna bari panonna melong ka hareup pinuh ku kapanasaran. Aki Rosihan ngarekepkeun silana, red panonna neuteut beungeut cai, red ka leuwi, red ka kenca, red ka katuhu. Tuluy tanggah nempo langit. Angin ngahiliwir nyak serak tiis ngusapan tonggong meuni nyecep karasana. Aki Rosihan geus mimitik gegerendengan kawas anu mapatkeun jampe. Sakapeung panonna lalajo budah cai nu silih udag, sakapeung panonna lalajo sumplung kalapa anu palid, sakapeung panonna lalajo tungtung daun nu kaoyageun angin. Ret deui ka leuwi nu harieum. Leuwi teh maksud teh leuwi teh rada nyedong ka jero. Caina ngajumleng teu pati tarik,
dipapaes ka kayon anu ramet ditutupan ku kebon awi anu dauna ngaronom sabareh mah aya nu kakeum ku cai walungan. Dina kaayaan kitu ujug-ujug kelebug sada sora angin ngakelebug tarik pisan. Cungungung sada anjing bating cungungung. Palabe jeung nu lainna nu tadina ngadepong teh carengkat tuluy dariuk ngajejer deui kawas nu keur narongton layar tancep. Bari panon terus mencerong ka kirosihan. Cacap akirosian mapatkeun jampena keur kitu jol ti kulon jebul ti kidul malah ti kalere jeung ti wetan aya jirim nu pating torojol. Leuwih teh sasat dikepung. Jirim anu pating torojol teh wujudna kawas gulang-gulang kerajaan. Jiga prajurit pangawakan jarangkung gede tapi teu ieu ngaganggu ka akirosihan malah mah bangun anu ngabalad. Akirosihan masih sila rekep bari mencerong kanu jul-jol. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.